Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bila haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bagong kifayun ay orang sami-sami nyanggakeun puji sareng syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat wa salamna ay orang cara limpahkeun ka junjungan alam wasana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada sahabat para tabi'in atba tabi'at ulama syuhada sholihin. Katut ka orang sadayana mugi orang sadayana sing syafaatul hizmati kanjeng Rasulullah amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah sadayana alhamdulillah kita waktu seorang sadayana nyata kersa kempal dina insyaallah kalian sehat walafiat. Alhamdulillah dinaungi ayeuna orang khusus naung yang 11 nyata sekatenan nyata memperingati dina acara Isra wal Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah orang-orang sadayana mudah-mudahan sing kenging hikmah dina peringatan kalian mudah-mudahan orang sadayana sing dimantepkeun istiqomahkeun dina rupi-rupi ibadah. Alhamdulillah pada jamaah sadayana orang dos rengse dina gawas manakib kalian teruskan orang kumas marhaba. Insyaallah mudah-mudahan para jamaah sadayana dina awasan manakib orang insyaallah mudah-mudahan ya awasan manakib sing ngajantankeun nyata kita jadikan kabarokahan kita jadi orang sadayana termasuk ahli-ahli orang. Insyaallah mudah-mudahan para jamaah sadayana ahli-ahli orang ya kusababiyah orang nyata ngos manakib mudah-mudahan ya usaha orang sehingga barakah ke ahli-ahli orang termasuk mudah-mudahan ahli-ahli kubur terutama ibu rama orang yang guru-guru orang sadayana mudah-mudahan sehingga maghfirah kalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah para jamaah sadayana orang dingse dina zikir esina pinuh ku zikir dimana tidak zikir wazkuru kama hadakum cik Allah zikir ananjir katakan orang dina zikir termasuk kama zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Syaikhul Qadir Waliyullah. Di mana para jamaah sadayana ila maratibi fikrikum dina pang abdolna dina ngaoskeun zikir teh nyata la ilaha illallah. Dan di dia palikul maqam martabatin khossah. Jadi ayam makom martabat anu khusus. Di ayam makam martabat khusus dina zikir. Di mana wae tempat lah. Urang di mana tempat kenana zikirna. Eta mah imajahron. Dek sugan zikir dek nu jahar gitu. Kumaha zikir jahar? Zikir jahar mah la illallah, la illallah. Gitu gagah dalam zikir gitu. Kalau jikirna kita gagah dah gitu gagah guys kamu bari la ilaha illallah molotot ninggalian jauh gitu. Kita mau mantap tah gagah kita zikir salah satu zikir hebat kata jadi salian tina zikir teh neangan oleh-oleh gitu dan zikir kita martabatna dina jahar al-khofiyah atau apa hoki gitu imat tekanyawan dina hoki gitu. Matakan di dia para jamaah sadayana difungsikan dina zikir teh
Hiji fal awwalu hadahum ila dzikri lisan, aya zikir lisan, aya zikir nafsi, aya zikir qalbi, aya zikir ruh, aya zikir sir, aya zikir khafiyyin, aya zikir akhfa khafiyyin. Di mana zikir itu aya martabat-martabatnya. Nah, jelas tidak jelema macakeun zikir sehingga bakal manggih ketenangan, dek tenang batin gitu tenang dirina gitu, sehingga ketenangan lain tibang salakat di dunia, kin di alam kubur dia bakal tenang. Dalam ahli zikir mah bakal tenang di alam kubur deh. Kusabab eta geus yakin ka Allah di mana we ayana eta nu manggaranna Gusti Allah. Mengatakan jenah dan kita harus bikin zikir. Di dia para jamaah sadayana di mana orang aya pembahasan dina perkawis dina seetik urang upas kusabab ieu nyata dina 11an bersangkut paut nyata dina kitab Sirul Asrar karangan nyata ti Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Insyaallah urang salit-salit ngabahas Ibnu Barokah we. Mudah-mudahan kurang ngaos ieu kitab, mudah-mudahan kayakinan urang sadana sing ditampi ku Allah. Dina diri jelema fal insanu ala nau'ain. Dina diri jelema teh aya dua warna. Aya dua bagian. Jadi dina diri jelema teh aya dua bagian. Hiji jasmani. Hiji jasmani, kadua waruhaniyun, dua ruhan. Nganti dia fa jasmaniyun insanun am. Ari jasmani mah jelas insanun am. Disebat lagi jasmani mah amun. Awam. Jadi jasmani mah pang bodoh-bodohna. Mana jasmani teh? Awak. Pang bodoh-bodohna jelema jasmani. Kurang sababna disebut amun kusabab eta jasmani mah teu aya harti. Daya urang boga awak, urang boga pandangan, urang boga nyata sampean eta teh engkin bakal beak. Jadi bakal beak disebutna amun. Jadi bodoh cenah. Matakan lamun jelema mikirkeun amun, mikirkeun jasmani, pang bodoh-bodoh jelema. Ngan salah kadar usaha, daang, bodoh. Bodoh itu begitu, Masya Allah. Eta bodoh. Mun salah kadar dina pikiranana, jeung dina letak dina jejakna ngan salah kadar kitu hukum. Mikirkeun teh usaha we beres usaha. Daan, usaha daan, penting menang daan we. Kayak beli baju, beli motor, beli mobil di sajabana eta am. Da sebat am. Jadi bodoh gitu teh. Video para jamaah sadayana kusabab dina jasmani mah eta bakal rusak, harta bakal beak, awak bakal rusak. Sadayana nu kurang dipiboga eta bakal beak. Kabeh urang nyeun imah gedong bakal beak, boga pemajikan alus bakal tinggalkeun. Pasti da. Urang capek hanteman-hanteman mun nyeun imah, hanteman-hanteman meuli sagalenda, hanteman-hanteman jangan pemajikan nu geulis bung goreng. Begitu ditinggalkeun urang paeh kawin jeung batur, aduh mana hati imah nang urang, pemajikan nang urang, kasur nang beli anyar kuba atuh ke mana majikan urang. Eta kan waas urang ningalina masyaallah aing capek-capek ngahulang ke dalam kubur teh. Stila. Eta kitu tah maksudna disebut amun teh kitu maksudna. Maksudna kitu. Nu bagus teh kumaha tuh? Nu bagus mah usaha ya begitu usaha cukup nyokot tina nafkah selebihna disedekahkeun. Da kan hebat. Ngan eueuh nu kitu jelema. Eueuh pi jelema maksudna. Hese Gusti dari katanya kan mun dina abun teh jasmani kitu tah. Urang lamun ningali kana jasmani
atuh dek sakumaha sih? Dek sakumaha urang hayang beunghar sakumaha yang beungharna? Hayang loba sakumaha yang lobana? Sakumaha hayangna? Hayang kasep sakumaha hebat hayang kasepna? Pajeting awewe dek lalaki awewe hantem-hantem ada dipulas saja bana ini kanyahuan gitu. Awak berarti bakal beak kuntu nu kurang dipikanyahan bakal beak. Beungeut kurang diagung-agung eta bakal beak. Naon sih kasep hartina? Luar biasa. Naon sih kuat tenaga hartina teh artian. Sehingga para jamaah sadayana ialah dimaksud dina fa jasmaniyun insanun amun ternyata geuning jasmani teh eta kagolongkeun kana amun kana awak. Pasti daging kitu nya. Takan urang mah lamun ningali Masya Allah. Ya kita ningali awak pakai zikir capek besing awak kayak gering pakai zikir mah. Lain ngaji besing puguh teu geunan keisukan besing gawe teu kuat. Eta kan kitu. Nah, waruhaniyun ari ruhani mah khosun muharrima ila watnihi wa huwa qurbah. Ali ruhani mah eta para jamaah sadayana kalangan khosun. Kalangan khos, kalangan khusus. Anu di mana ieu khusus teh ila watnihi. Ngajurungkeun bahwa ke dina rohani teh eta nu bakal balik ka negeri kurbah. Naon negeri kurbah? Negeri kurbah teh negeri asal. Jadi urang teh bakal balik di ka asal. Mana ti asalna? Asal urang ti Allah, bakal balik di ka Allah berarti. Matakan sok aya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga urang teh berarti inna lillah saenyana kaula teh ti Allah. Wa ilaihi jeung ke urang bakal balik ka Allah. Pasti ada urang kalau ningali para jamaah sadayana urang tadi marhaba Masya Allah. Ngagambar teh lain cuma ukur lantungna kali. Nu paling hebat jelema dina kenalika marhaba sedikeun doa. Di antara dina ngucapkeun marhaba urang baca marhaba ya. Begitu baca marhaba Allah ya Nabi salam terus anta syatarullah anta samsun an. Nah, begitu urak dirinya ya Allah ya Nabi deui ngadoa dirinya. Sing loba ngadoa kumaha ngadoana? Ngadoana letakna ngapanahkeun diri urang bahwa urang teh pinuh ku kahinaan di hadapan Allah. Eta hasilna pada jasana. Gitu nya. Kahinaan urang lamun ningali kainaan urang luar biasa hina. Tekan luar biasa hina. Katakan urang dirinya kena marhaba kurang loba ngadoa terus ngadoa. Supaya urang nyata dipasihan ku Allah kakuatan termasuk nyata kaistiqomahan supaya urang terus diberi hidayah ku Allah bisa ngalakukeun ibadah. Nah, waruhaniyun khosun muharrima ila qatni wa huwal qurbah. Oke, anu bakal urang balik deui ka kurbah nyata ka negeri asal. Farajul insanul amun ila watnihi wa huwa raju ila darajat. Kan ya para jamaah sadayana dina balik deui dina al insanul amun mah pikeun anu awam mah pikeun jasmani mah watnu warraju ila darajat. Sehingga ieu teh nyata di mana para jamaah sadayana eta ngagaduan darajat-darajat bisababi amali ilmi syariah. Lamun dina nu awam teh aya sebab ngameunankeun darajat teh ku sabab aya sebab. Hiji amala ilmu syariah. Urang lamun hayang ieu tong kagolongkeun ieu awak jadi amun sehingga kudu ngalaksanakeun nu dingaranan ilmu syariah. Ilmu syariat. Ilmu syariat. Katakan lamun urang dina naon? Lamun urang ningali begitu jelema dina hukum syariat. Hukum syariat ke bakal menang darajat.
menang derajat. Bila urang hayang menang derajat dina hiji jelema menang derajat, maka hiji kudu cokot ka musana. Takkan kudu sesuai heula. Urang teh lamun cara teh urang dina perkara ibadah tetap kudu hukum syariat jeung saja bang. Nah, termasuk wa tariqatu jeung tariqah wal ma'rifatu jeung ma'rifat ija amal abilan sholihan eta begitu ngamalkeun amal soleh bila riain henteu ria wala sum'atin teu sum'ah di anna darajat salasat lamun jelema ngalakukeun ieu ngamenangkeun 3 darajat maka ieu bakal menang 3 darajat. Mana 3 darajat teh? Hiji al jannatu fi ilmil mulki, hiji surga di alam malakut. Jadi aya surga di alam mulki, aya surga di alam malakut, aya surga di alam jabarut. Gitu. Lamun urang ningali kana surga alam mulki mah wahya jannatul ma'wa. Disebutna surga di alam malakut teh nyata surga ma'wa. Surga ma'wa teh lamun urang dek ningali kana riwayat ieu surga ma'wa teh jannatul ma'wa teh nu bakal diberekeun ka umat Kangjeng Rasul anu daek salat. Ka diberekeun. Urang lamun dek ningali riwayat kieu. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lamma khalaqallahu ta'ala Gusti Allah teh nyata ngadamel malaikat Jibril alaihissalam. Eta malaikat Jibril teh ala ahsana suara. Malaikat Jibril teh anu fang kasep malaikat. Di malaikat Jibril teh kasep lain kira. Di kasep masyaallah urang lamun ningali ka kasepan malaikat Jibril. Pasti gagah malaikat Jibril lain kira. Urang naon. Begitu asana suara wajah alalahu sittami'atin janah. Eta malaikat Jibril lain tibang salah kadar kasep tapi dibere 600 jangjang. 600 jangjang. Jadi jangjangna 600. Panjangna sahidi jangjang ma bainal masyriq wal maghrib. Hiji jangjang antara masyriq jeung maghrib. Belah kulon wetan. 600 jangjang eta baratikeun alam dunia. Matakan gadah malaikat Jibril. Jadi tukang urang ngalamunkeun kieu kumaha ieu malaikat Jibril gitu. Malaikat Jibril lain kira makhluk nu pangkasep-kasepna nu didamel ku Allah. Begitu manehanana kieu para jamaah sadayana nazara ila nafsihi ningali kana dirina faqala ilahi hal halatu asana suaratu minni. Gusti nah aya kitu an ciptaan Gusti nupang alus-alus natibatan abdi. Di Gusti Allah faqallahu ta'ala la aya malaikat Jibril. Begitu Gusti Allah nembal bahwa teu aya anu paling kasep tiwal anjeun cek malaikat Jibril faqama Jibril wa shalla raqatain syukrullah ta'ala. Eta malaikat Jibril langsung harita keneh salat 2 rakaat ku sabab syukur ka Allah. 2 rakaat salatna. Ngan fi kulli rakaah isrina alfasana. Setiap rakaatna 2000 tahun. 2 rakaatnya berarti 4000 tahun. Salat sunatna 2 rakaat, sarakaatna 2000 tahun berarti 2 rakaatnya 4000 tahun. Saking kunaon? Saking ku ngarasa syukur ku Allah diciptakeun pangkasepna. Kasep lain kira. Begitu beres salat sunat malaikat Jibril salat 2 rakaat. Beres tina salat dirinya cek malaikat Jibril para jamaah sadayana Gusti abad tani hakko Gusti nah aya kitu anu leuwih hebat tibatan salat abdi kusabab salatna sarakaat 2000 tahun sehingga 2 rakaat 4000 tahun aya teh Gusti
Di Gusti Allah para jamaah sadayana begitu beres malaikat Jibril, ya Jibril abad tani haqqo ibadati wala ya'buduni ahadan misla. Hei malaikat Jibril, anjeun ibadah ka kaula ku hak jeung teu aya nu ibadah sapertikeun anjeun ngan lakin yaji fi akhir zaman nabiun karim ngan kajenting ibadah anjeun eta 2 rakaat 4000 tahun tapi ke aya bakal nu nandingan salat anjeun engke nyata di akhir zaman nyata Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ummati jeung umatna. Sehingga Muhammadun walau ummatun dhaifah, eta umat Kanjeng Rasul teh dhaifah, dhaif, bodoh gitu, muzlibatun, loba dosa dibejaan ku Gusti Allah bahwa umat Kanjeng Rasul teh lain kira dhaifna, lain kira dosana, tapi yusalluna rakaatain 2 rakaat umat Kanjeng Rasul salat ma'asahwin. Eta 2 rakaat bari jeung poho wanuk sonin jeung kurang henteu sapertikeun malaikat Jibril fi saatin kajenting sakedeung yasiratin sakedeung wa ibkarin kasirah jeung termasuk eta dina salat teh loba pikiran. Pikiran teh ka mana we gitu. Eta pikiran malau we ke salat ka mana we. Malau geus teu karuan. Komo lamun keur teu boga duit mah aduh teh. Pabulit kana sirah. Mana kopiah, mana samping, mana sorban. Stina. Kajenting salat pas kitu salatna. Sakedeung tidak ukur paling kilo menit ge henteu. Tapi malaikat Jibril kan 4000 tahun 2 rakaat. Kajenting loba pikiran wa dzunubin kabirah, kajenting loba dosana fa izzati wa jalali inna salatuhum habu ila min salatika. Kajenting kos kitu umat Kanjeng Rasul, tapi kaula leuwih cinta ka umat Kanjeng Rasul tibatan anjeun malaikat Jibril. Jaga urang teh sono salat teh mentakan tong alus-alus teh gugurena ge alus. Tong kayak Allahu Akbar. Sama kurang netot juga nanti. Eta dihargaan anak itu orang. Dihargaan ku Allah, masya Allah. Penghargaan Allah ka orang ku umat Kanjeng Rasul. Saking luar biasa orang dipika cinta dibandingkan malaikat Jibril. Anu memang luar biasa kausuan anak. Luar biasa rakaatna 4000 tahun ditandingkan tibang 2 menit atuh. Gitu. Bang 2 menit kitu ge hampir dipangkasni 2 menit ge. Kitu hayang nama geus sujud subhanallah geus cukup gitu. Beres. Kayang nama. Begitu beres dirinya ieu ngariwatkeun jannatul ma'wa. Jadi beres dirinya cek Gusti Allah eta kaula resep ka umat Kanjeng Rasul kajenting bari jeung loba dosa gitu. Pikiran loba, hutang abalata, gitu lah. Kajenting loba nyeta katinyahona ngan inna sholatum ahabu ila min sholatika li anna sholatuhum kunaon cenah Kanjeng Gusti li anna sholatuhum sanyanya salat anjeun mah bi amri eta salat anjeun malaikat eta teh nyata ari salat anjeun mah teu diparentahkeun ku kaula kitu anta salatu bi gori amri tapi atas umat Kanjeng Rasul mah diparentahkeun ku kaula. Malaikat Jibril mah teu diparentahkeun ku Allah kita salat. Urang mah 2 rakaat ge bisa nandingan malaikat Jibril anu salat 4000 tahun bari jeung husu. Urang bari jeung awam bisa nandingan salat malaikat Jibril ku sabab urang mah diparentah. Parentah. Matakan diparentah kudu diparentah beda. Gitu. Beda. Urang we gara-gara urang dibere ejengan tak beda. Aya dibere mah meureun kadang diterima kadang henteu. Mun urang dibere dahar ku batur teuing seueuh teuing teu.
Itu kadang-kadang orang tersebut kurang keterima. Tapi begitu orang minta mah beda. Berarti eta butuh. Sehingga para jamaah sadana ieulah ti dieu keunggulan pikeun umat Kangjeng Rasul ditandingkeun jeung malaikat Jibril. Ternyata Allah cintaeun ka urang ka umat Kangjeng Rasul. Ngan tirinya cek malaikat Jibril, qala Jibrailu ya Rabbi ma utiathum fi maqabalah ibadatuhum. Gusti naon anu bakal diberekeun eta ka umat Kanjeng Rasul nu ibadahna kos kitu. Urang ibadah para jamaah sadana dosa loba poho malaung nya tereng atuh komo eta mah. Eta malaikat Jibril penasaran sehingga narus ka Gusti Allah, Gusti dikibere naon atuh umat Kanjeng Rasul teh anu ibadahna sakitu atuh patutna gitu. Sehingga cek Allah faqala Allah Ta'ala a'taituhum jannatul ma'wa, kaula bakal mere eta surga ma'wa. Gusti nikmatnya salatnya jadi gitu kan. Gusti daging salat cek orang berjeng favorit ke angger ya orang bagian surga ya. Surga diberekeun eta matakan wahya jannatul ma'wa eta fi ilmil mulki ayana dina alam mulki gitu. Sehingga surga ma'wa bakal diberekeun ka umat Kanjeng Rasul anu daek salat. Ngan kieu panasaran keneh malaikat Jibril, cek malaikat Jibril, Gusti atuh fastajana Gusti ijinan atuh Gusti abdi ayaroha hayang ningali Gusti eta surga ma'wa teh kos kumaha gitu. Kos kumaha surga ma'wa teh. Ngan begitu beres anjeunna ngeta izin ka Allah, fa ajinallahu ta'ala Gusti Allah ngijinan ka eta malaikat Jibril alaihissalam. Begitu diijinan ka malaikat Jibril, fata Jibril wa fatah wa putiya jami'atnya eta dibukakeun kabeh jangjangna anu 600 jangjang langsung sumatoro hibar. Langsung hibar dina hibar terus maina ngalayang terus ngapung. Eta begitu ngapung terus hanteman-teman ku 600 jangjang, 6.000 jangjang tah. 6.000 jangjang. Begitu ku dirinya malaikat Jibril kieu para jamaah sadana. Begitu dirinya eta malaikat Jibril terus sibar terus gitu. Ku 600 jangjang na eta langsung hibar. Begitu beres sibar ayatlah perjalanan masirati salasata alaf pisanah 3.000 tahun. Eta 3.000 tahun malaikat Jibril hibar di surga ma'wa. Saking ku capena eureun dalila teuing. Begitu eureun naros ka Gusti Allah, Gusti ieu teh geus tepican satengah gitu. Apa geus tepi setengah panjang teh Gusti gitu. Begitu dirinya para jamaah sadayana dirinya wa kallama dhamma qattu mistazalik fatara ala hada salasamiatin. Terus beres 3.000 tahun 300.000 tahun eta hibar deui nepikeun ka 300 tahun. Begitu beres 300 tahun malaikat Jibril kacapean terus cicing di tatangkalan dihanapeun tatangkalan sehingga wasajadallahu ta'ala eta malaikat Jibril sujud ke Allah fi sujudihi dina sujudna ilahi hal balagta nisfaha. Gusti apakah itu geus tepi saparona kita panjang aw salasaha atau seperti aw rabi'aha atau saparapat Gusti. Cek Gusti Allah ya Jibril law tirta salasamati alafin amin andai kata lamun hiber anjeun 300.000 tahun kajian tinggu kaula walau atau eta kuatan diberi kekuatan seperti eta kekuatan nuk anjeun boga eta jangjang anjeun la mual nepi la tusalla ila istiran min asari ma ataitahu eta mual nepi cenah gitu mual nepi ka teu moal
saking kulegana ka jantul ma'wa, masya Allah ngeunah saron tiga jadi ngeunah takanimat bantakan cenah kieu urang mun ahli surga urang lamun ka surga teh ke di akhirat teh urang boga dua bagian urang teh boga bidadari ti jelema ti awewe bangsa jelema dua jadi per orang teh awewe bangsa ti jelema dua ke ti bidadarina 70 bidadari 72 jadi 72 bidadari awet ti golongan jelema dua per orang apa sing kuat teh tidinya entong kudu dikaluhurkeun di kolor jadi eta teh bagian urang anu sok teh ngaji kumaha anu teu salat kata orang kafir ya kan orang kafir ge aya jatah surgana gitu dan kusau kafir eta jatahna dicokot ku urang jatah awe surgana dia di surga dicokot kurang jatah jadi sing kuat teh bukan jadi tong hari uang kajian buka pemetikan galak ke dalam dunia mah hanya kajian dua lagi di alam dunia mah si bisa digalakan hanya buka ieu ke di surga gitu kajian tarimakeun hitung-hitung radio butut teh lah gitu arah lumayan matakan numpang alus-alusna yang awe menuh galak abah tebet tadi mah daya kicing di masjid dirajin itikaf nanti ketulan ditanya konon rajin itikaf kemajikan galak kayak balik tadi tinggal bersih lagi iya mereja masalahnya iyalah keutamaan insyaallah bisa ala kadar berkah sami para jamaah saran orang bebarengan dina tolak ilmu sami abdi sami seur kalepatan seur kakirangan kieunya ieu mah bil barakah urang sengaja memang ngaji dina khusus dina sirul asrar insyaallah para jamaah sarena wa jannatul ma'wa di dieu nyata fi ilmi mulki dina alam mulki mah eta surga ma'wa fi ilmi malakut wa ya jannatul naim di alam malakut mah nyata surga naim fi ilmi jabarut dina alam jabarut mah wa ya jannatul firdaus insyaallah mudah-mudahan urang ngumpul dina insyaallah mudah-mudahan sing aya dina ridho Allah terus para jamaah sadaya terus urang gayar terus sedik-sedik urang terus nyata laksanakeun tong jauh tina tempat pengajian di mana tempat kita rempet terus urang insyaallah termasuk orang awas amalkeun manakib jeung ratibna insyaallah urang terus tembuskeun dugi ka urang pungusna para jamaah sadayana insyaallah sakitu we ieu mah bil barokah para jamaah sadayana kin salajengan insyaallah naon kin aya babar acara berarti aya babar acara kin satu acan urang nya kadahar aya babar acara ya bil barokah ieu mah saha lah nu eta ngan berenang urang bil barokah kin berenang non orang bil barokah atau nabi orang nyata dina aya awasan-awasan Qur'annya awasan Qur'an termasuk dakwah insyaallah dapat kusawab nyata dek lomba pan umum pan gitu mung lomba gitu tapi satu acan kin rengse satu acan aya pangawasan jadi kin berarti di panitia lah itu matia nya mangjamannya panitia aya sambutan di panitia insyaallah salih-salih para jamaah sarena insyaallah hapunten satu ajana kasadayana ngan salah kadar wayahna kayana kieu insyaallah ngan sing ridho insyaallah eta mah cikap di sing abdi hotbang sofa wa makadar wa billahi taufiq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eta manjaman